Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal mertelakeun cai. Sakur cai bijil ti bumi ti langit, menang dipake susu jinajan pahit, kaya ibun cilaut sumur wahangan, hujan buah ciburi jeung cihujan, angin lamun eta dipake miceun najis hadas leutik hadas gede, maka eta suci tapi teu nyucikeun, mun teu robah ku najis anu dipikeun, deui cai robah sabab kacampuran barang suci kaya cai dientehan, henteu jadi naon cai robah sabab cicing atawa kayu dikulang, ari cai saeutik mun kanajisan jadi najis najan teu robah teu naon, sejen lamun cai gede kanajisan, mun teu robah eta teu jadi halangan, ari cai kapanasan mata poe eta makruh kana salira teu sae, makruh soteh mun caina masih panas dina wadah nu dipalulian emas, deui makruh cai kacida panasna, cara makruh cai kacida tiisna, ngaran cai saeutik nu henteu aya 300 punjul 5 katinjawa, lamun cukup berarti 305 disebutna cai gede ku ulama, lamun wadah pasagi saasta leuwih saparapat eta cai gede deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.